Hayang jadi guru. Wasta abdi teh neneng, rorompok di lembur. Parenahna pisan mah di kampung Sukamaju. Mama janten guru SD di lembur. Kitu deui bapa janten guru di SMP. Iwal ti dinten Ahad, unggal dinten mama angkat ka sakola. Abdi oge ka sakola sok sareng mama. Bapa angkat ka sakolana sok kana motor. Bapak mah ka sakolana rada tebih di kota kacamatan. Unggal enjing sok ngabonceng AA da sasakola sareng bapa di SMP. Katingalna bapak sareng mamah mah didamelna henteu capek. Bangun nu bungah wae. Tabuh duaan oge mama sareng bapa mah tos maruli. Abdi pamit tos tamat SD hoyong neraskeun ka SMP. Teras ka SMA. Tidinya mah teras kuliah. Abdi teh gaduh cita-cita hoyong janten guru sapertos mamah sareng bapa. Kantos sasanggem ka mamah sareng bapa yen abdi hoyong janten guru. Saur mamah sareng bapa teh, sae cita-cita teh neraskeun mamah sareng bapa. Terasna deui, upami abdi hoyong janten guru, saurna kedah getol diajar sareng capetang. Pan saurna guru mah kedah tiasa nyarios payunin murid-murid. Kitu saur mamah sareng bapa teh. Ngajawab pananya. 1. Saha nu hayang jadi guru teh? 2. Di mana cicingna? 3. Neneng angkat ka sakola sareng saha? 4. Ari mamah jeung bapana neneng didamel kana naon? 5. Kudu kumaha cenah mun hayang jadi guru? Tuliskeun jawaban hideup di buku tulis teras dikempelkeun. Hatur nuhun sadayana.